dah harieum ukur we reyem-reyem mengesan. Sora bueuk mungguh nambah keung ditambah muriding bulu punuk asa ngawigwig asa kareueung. Padahal teu rumah saborangan ti keur budak oge prabawa jempling meureun jeung harieum. Bueuk disada deui si bedul teh kawas nu ngahaja ningsieunnan. Korosak aya nu kokorosakan dina kalakai awi. Pangangguran direret ari breh teh siga aya nu ngablegbeg hideung. Siak teh asa kabur pangacian, can kaburu sidik kaburu aya nu minggang kana sirah. Gedak les we. Geus lila ningakeun lembur teh eta we ti mimiti asup ka SMP nuturkeun dulur ka kota nepi ka tamatna ti SMA. Tuluy atuh meunang pagawean. Bareto mah sok bisa balik ari tepung libur teh. Geus kieu mah jadi tahun kali ngelol ka lembur teh. Malah sakapeung mah 2 lebaran ngampleng. Da kudu sembah kuriring heula ari hayang diidinan cuti teh. Jadi asa dipanganjangan di lembur sorangan teh. Urut batur ulin baheula papada budak. Najan warawuheun keneh oge siga teu caronggaheun ayeuna mah. Ngenjo kuring ganti bulu meureun. Padahal asa teu rumasa pindah pilempangan. Ngan itu batur bangun karagokeun teh diconggahan ge ku kuring siga nilam. Ngarambean meureun ti ditu nama. Pedah kuring kasebut geus jeneng. Tapi henteu ari mata luput pi batureun mah. Sok asa keung teh dina usum ka sawah ka kebon. Manggih deui batur teh pasosore usum meureuh. Dina hiji poe wan Cilohor mangsani panyawah bapak kuring ngajangjian. Engke peuting urang murak pais bebeong cenah. Beunang neuleuman di Cibuni. Da pali ka ongkoh manehna teh. Nu peujeuhan pisan kawas nu kacida hayangeunana di anjangan teh. Koma Asep Cenah. ulah teu sumping hawa tos ka embina tos ngeuneur. Berbudak sok remen dahar pais bebeong teh, da bapak ge tukang resep kawalungan. Ngadenge nu nawaran pais teh meuni asa karasa deui ngeunahna. Da di kota mah palias teu ngalaman manggih. Leos atuh tas Isak teh muru ka Pasir Awi lembur mangsani teh. Teu jauh kur 2 kilo ceuk kira-kira mah. Ngiciprit be sorangan da ngajak si Epeng majar ka giliran ngaronda ngawakilan bapakna cenah. Usum bulan sapasi harita teh sarung diharudungkeun tiris hawa halodo lebah campaka pugur nyimpang mapai jalan satapak di kebon awi. Poek lebah dinya mah da harieum ukur we reyem-reyem mengesan. Sora bueuk mungguh nambah keung ditambah muriding bulu punuk asa ngawigwig asa kareueung. Padahal teu rumah saborangan ti keur budak oge prabawa jempling meureun jeung harieum. Bueuk disada deui si bedul teh kawas nu ngahaja ningsieunnan. Korosak aya nu kokorosakan dina kalakai awi. Pangangguran direret ari breh teh siga aya nu ngablegbeg hideung. Siak teh asa kabur pangacian, can kaburu sidik kaburu aya nu minggang kana sirah. Gedak les we. Inget-inget daripada ngarubung-rubung di dipan beunang asuran di jero imah. Caang ngagemrang siga ngahaja nyenget lampu patromat. Olohok we menang sajungjungan mah bari ngumpulkeun ingetan. Nah di mana tuh ieu teh? Di imah saha? Cekeng da lain di imah mangsani. Sirah karasa nyeri nyautan, buuk baseuh dirampak teh kawas urut nyeuceuhan. Teu lila cercep deui asa aya kapas baseuh dikompreskeun. Ari direret si horeng budak awewe nu boga gawe teh asa-asa geus papanggih ceuk hate teh tapi teuing di mana. Teu sanggup nginget-ingetna keur kieu mah. Semet kayungyun ku bumelana. Di mana ieu teh?
Cekeng lalaunan ka awewe tengah tubuh nu diuk dina tunjangan. Pan dirorompok embi di Pasir Awi. Tah gening emangna palih dinya. Emut keneh sanes ka Pak Ulis Jaya. Pan keur alit mah sok digagandong. Red kabelah kenca, Pak Ulis unggek bari imu. Gening abdi aya di dieu. Cekuring bari ngarampa deui sirah. Nya eta, kunaon atuh Asep teh? Kapendak umang ngudupung di kebon awi, dibantu ka dieu. Cercep deui karasa ka pas pangompres teh, direret deui nu boga gawena, nu tadi keneh, nu asa-asa geus pinanggih teh. Moal salah putra Pak Ulis, ceuk hate teh. Bari ngararasakeun ka nyeri teh, make asa bagya menang cilaka. Da mun teu kitu mah, pimanaeun teuing pareng di rumpuran pasirah ku nu geulis. Digulang gaper sasatna. Teu pupuguh make hayang awet ka nyeri teh. Abdi teh bade ka bumi mangsani. Cekuring ka Pak Ulis. Leresahan nu poek, aya nu neungeul, les we teu emut. Tabu sabaraha kinten-kinten harita teh? Cek Pak Ulis. Duh ka atuh Pak, mios dirorompok mah tabu 8. Kinten-kintenna tabu 8 pangintennya. Kapendak umang tabu 8, baru bade kaki arsani nya. Muhun. Ke atuh urang susulan, dah caket, kehalangan di marorompok. Cenah bari ngaleos. Di Ulis jeung awewe saurang deui nu tadi milu ngarubung cengkat muruka dapur. Kari tukang ngompres nu can tembong indi teh. Barang rek ngarampa deui sirah, kabeneran meh bareng jeung leungeun nu rek ngaganti ngompres. Rada ti heula itu saeutik. Atuh numpang leungeun kuring teh kana leungeun manehna. Dicekel weh, hitung-hitung sasalaman, cek hate teh. Nganuhunkeun awahing kutu marima, kanu geten mulasara. Lindek wae leungeun itu teh, boro-boro ngepeskeun. Sakitu-kituna, dataya pamrihan naon. Sot deui weh dilesotkeun. Sanggeus leungit lalanjung, kuring cengkat lalaunan. Tanginas pisan itu teh, mantuan, bangun ngerasakeun pisan, kanu boga kanyeri. Gek diuk, ucang-ucangan dina sisidipan. Red kamanehna nu ngajanteng hareupeun. Keukeuh ingetan teh asa geus papanggih. Tapi iraha di mana? Ceuk hate teh. Weleh can kainget. Nok teh putra Pak Ulis. Sumuhun. Cenah lalaunan bari tungkul. Tembong imut meusan. Dipikiran deui bari teuteup disidik-sidik. Da heueuh geulis-geulis nage kitu. Ceuk hate teh keukeuh. Ditetep kitu teh, kawas nu kasima. Leungeunna nu kenca nyoliontin bangun samar polah. Breh, tembong ari meneng dina jarijina. Siga geus dipapacangankeun, ceuk hate teh. Nya, kitu eta teh atawa ali papaes biasa wae. Datar aya ada tuker cincin baheula mah di lembur teh. Tapi boa eta ayeuna mah kabawa ku usum nurutan urang kota. Sakola keneh? Muhun. Kelas sabaraha? Kelas 3. SMP. Semea. Ayeuna nuju libur. Ungeuk. Tamat di semea nikah we nya. Gening uninga. Pan eta. Cekuring nunjuk kana ali dina jarijina. Leungeun nu keur nyoliontin teh dikejatkeun, disumputkeun kana tonggongna. Lah tuda apa? Cenah bari gura-giru ngaleos ka dapur. Nenjo ngoloyong nama, nyeung tonggongna jeung punukna. Ras we ayeuna mah inget. Tadi nama weleh. Tas kabur pangacian. Jadi pondok ingetan teh. Si horeng nu kapanggih minggu ka tukang nu ngajingjing teko di jalan satapak di kebon awi. Diiringkeun ku awewe tengah tubuh nyuhun boboko. Kasawahkeun siga-siga rek nganteuran. Make sarung batik lalayu sekar. Leungeun kabaya digiringkeun hanapeun siku. Najan kitu teu siga bulu kampung jeung mencenges we ongko. Nu nambahan mata kayungjun teh eta ku buburuhuna make daek nganterkeun ka sawah. Najan nya ge meureun bari ulin pan budak sejen mah nu geus ngambeuk kahirupan kota rea nu sangeuk. Keur ngintip manuk kuring teh harita. Dinu rada singkur nu matak rada laluasa nyerangkeun teh. Hanyakal taya tanyaeun hayang nyaho sahasana teh. Ayeuna pareng pajonghok
tur padeukeut pisan. Eces sagala-galana katut panona nu cureuleuh malah kungsi tembong imutna sakali. Nya geulisna teh lain beja ieu ge. Da tadi diselok teh siga nu ngaku. Teu pupuguh make ngarahuh. Pedah naon? Pikiran teh tuluy ngacacang balik ke lalakon bareto keur sakola di SMA. Hate cop ka batur sakelas. Wati urang dayeuh kolot. Saules jeung si Enok nu tadi geten ngompres diakukeun we lah tah si urang dayeuh kolot teh. Hilang kitu rerencepan wae teu wani kedal hariwang sieun kumaonam. Semet ngalabogo di sagara ngukui belut di basisir kelas 1, kelas 2, kelas 3 kuring jeung batur tiluan remen ngadon ngapalkeun bebarengan di imah Wati. Nyeeng bubudeuna ka kuring harepan teh beuki gede. Waktu piknik ke Cileunca Wati tijarikeun sukuna pateuh ka kuring menta diurutna teh. Najan tara ge urat-urut ngabisa-bisa maneh we awah hingku. Nya kitu teh ya. Saterusna kaditu kadieu teh ditutuyun ku kuring bari ngingkud. Duka nya nyeri keneh, duka jijeunan wae. Nyeung kitu teh kabeh babaturan ngagaronjak. Wati mah bangun resep digonjak teh. Geus puguh ari kuring mah. Gilig hate teh ke geus reres ujian rek lah-lahan balaka mahekeun hate. 3 bulan deui kana ujian, Wati nyarita riweus-weus. Engke peuting ka imah cenah jeung si anu nu biasa sok diajakan bebarengan. Ngapalkeun? Pan malam minggu engke mah. Ceuk kuring Emak rek hajat syukuran. cenah. Jadilah. Ceuk kuring bari ngaleos ngabejaan babaturan nu kaajak. Peutingna bring ka ditu nyampak tatangga-tatanggana geus karumpul. Si horeng, si mana horeng, Wati tuker cincin jeung anak tetanggana nu digawe di kantor kabupaten. Karenjag nyeung buli si dapur teh. Tah gening geus gugah. Ngalih calikna Asep kana kursi. Cenah bari nempok deui ka lawang dapur. Bawa ka dieu Enok leuteunana. Tah nya heug. Ku biami we atuh. Milik omongan biulis nu panungtung si Enok teh siga nu teu puruneun ka jero deui. Naha ceuk kuring dina hate. Keheuleun kitu pedah kanyahoan teh dikawinkeun. Paingan kawas nu ngajengkat tadi teh inditna oge. Rada kaduhung make digareuwah. Bari ngahuleng teh hayoh we mikiran manehna. Padahal geus nyaho pipamajikaneun batur. Nepi ka poho mikiran awak sorangan mah anu teu puguh aya nu nandasa. Weleh teu kapikir da teu rumasa boga pacengkadan jeung sasaha ge. Rek nyangka nu niat ngabegal da teu coceng nanaon eusi pesak teh. Erloji nya kitu napal keneh. Ras deui ka si Enok nu tadi bangun kacida bumelakna nepi ka kusi mah boga pikiran hayang rada lila gering teh. Nikmat ngararasakeun pangropeana. Nyai weh pikiran teh meungesan bawa pisalakieunana timburuan. Nyeung nu ngagidig ka Pasir Awi teh disangka nu rek ngaheroan meureun. Nasaha tuh pisalakieuna teh. Bray panto hareup muka ngageblag kebeg weh. Keur mikiran si saha boa nu meureun timburuan teh sangkaan teh boa tuluy ngontrog. Rumeh kuring aya di imah pipamajikeunana. Asa kabur pangacian kasieun teh bisi kaguyurkeun pajar kuring aya niat ngarebut bebenek batur. Mana teuing wirangna. Sup Mang Ulis diiringkeun ku Mang Sani. Plong we hate teh. Nah kunaon atuh Asep teh? Aya wartos kitu-kitu. Ceuk Mang Sani bangun reuwas. Kek diuk hareupeun. Can embal semet seri koneng kuring teh. Teu kuat kieu eta mastaka teh. Srog ngadeuketan ngawas-ngawas nu benjol dina sirah. Terus habios-bios Mang. Jamak we sakieu mah. Tos dikompres ongkoh ku Teu dituluykeun nyarita teh. Semet ngalieuk ka lawang dapur. Nah kumaha atuh ngawitanana? nyaeta abdi ge teu terang keur jongjon leumpang dinu poek karesek juringkang we tembong meusan sabot reuwas gedak we
emut-emut deui di dieu. Emang abdi teh da asa teu gaduh dosa raraosan mah. Cekuring bari ngarampa deui sirah. Tuluy nama ngawangkong we tiluan. Kaopat diulis nu milu mairan tina dipan. Sinok mah di mana boa? Nepi ka kuring indit nuturkeun mangsani teu tembong deui. Asa aya nu tinggalin yang ditidinya teh. Katutuluyan kitu keheuleuna teh. Hanjakal tadi make digareubah. Pamirsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapihatur. Satapak di kebun awi bagian hiji. Saterasna satapak di kebun awi bagian kedua. Kirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.